awalna resep ka makhluk macet ka Allah gitu. Artinya ari Kanjeng Rasul mah resep heula ka Allah kemudian ka makhluk jadi resep. Ari urang mah resep heula ka makhluk setarna resep kana duit, resep kana sawah, resep kana pamajikan, resep kana budak. Ngan peda rada macet lamun teu diolah mentok we kudu bisa resep teh kana hasilna da lain kana parentahna. Dede ditaras berabi ya tukang usaha man usaha resep teh resep atuh naon cuan apa ada bos. Karena cuan rupanya lain resep karena memang mengikuti perintah Allah. Pada sholat, mang resep pada sholat, resep no surga bidadari. Ismail kadinya tenang naon keur mimiti mah sabab tempat urang mah setara di dinya. Ngan lamun tadi proses bakal macet. Kumaha atuh cenah cara proses teh tina mahabbah ka makhluk lumpat mahabbah ka Allah. Kulantaran Allahna nyiptakeun urang teh dohir batin maka ngolah tadi kudu dua nyaeta dohir batin. Dohir ilmuan, batin rasaan. Nun di sana di Suryalaya Tasikmalaya Ari nyungkeun teh berarti teh jadi masihan. Emot kamari nuju manakib pangeresana Kiai Haji Arif Ikhwani. Kamari teh pamitu lapan nya. Anu kapisan anjeunna nyebatkeun kantos naros ka pangeresana bahasa ilahi anta maksudi warido ka matlubi Kanjeng Rasul mah teu ngage artini mahabbatan. Diwalau ku pangasaba da Kanjeng Rasul tos mahabbah sareng tos mariman. Tah urang mah disungkeun artini mahabbatan. Tah janten pertarosan urang unek-unek urang. Nah Allah teh acan maparinan mahabbah ka urang teh sehingga urang nyungkeun artini dah kan artini teh nyungkeun. Nah Allah tete acan maparinan mahabbah ka urang sifat cinta. Salarosna mah Allah teu parantos maparinan ngan peda mahabbahna lain ka Allah. Kan bahasana teh artini mahabbataka Gusti nyuhunkeun abdi kana rasa mika cinta ka Gusti. Nah benyungkeun apakah Allah teh acan maparinan ka cinta rasa cinta ka urang teh acan walaranana parantos da geuning dina Al-Qur'an aya bahasa juyyina linnasi hubbus kupun teh mahabbah teh ngan peda cinta ku Allah dipaparinan ka urang mah can bisa ka Allah kare kasalianti resep teh kana dahan. Berarti geus aya teh mahabbah teh. Resep kana ngopi. Resep berarti aya mahabbah. Aya tong disebut berarti abi nyungkeun mahabbah teh can boga entas garu. Cuman masalahna mahabbah eta teh ka Gusti Allah. Matang nu disugeda artini mahabbah. Sugan diajar dikir hayang supaya resep kana mobil teu dikir ge resep terus teh kudu diajar gitu lah. Terus sugan ilahi anta maksudi kudu heula ka anta maksudi warido menang ridho la Gusti kakara kuring resep kana sawah teu kudu kikituan ge geus resep ngan hayang ka Allah mah wayahna we. Maka di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali nyebatkeun
ibadah makom cinta, ibadah karena cinta eta ibadah pangluhurna. Jadi eueuh deui darajat kasahareupun saenggeus mahabbah. Kecuali buahna aya nyaeta unsi, wusuk, ridho. Unsi mesra. Gini hari geus bogo masuk mesra aja. Imam majikan ge kan. Bikin kadi foto teh parenek-renek mah keur boga tamak eta teh. Ayeuna mah da antara dunia maya dan dunia nyata teh sakrada beda eta teh. Kulantaran bogo mesra kan. Pernah mesra cinta tangga? Lamun mesra cinta tangga ya tanda tanya ya. Gitu. Unsi kulantaran geus bogo kadituna sok mesra, kulantaran mesra kadituna sok kangen. Lamun kangen belah dituna da pangkal tina bogo masuk ridho. Coba gerang aja angkat ti pamajikan ya. Baheula geuning urang keur anjang ka pamajikan. Da disuguhan cai unggul ge ridho. Punten ada cai naon di bumi teh cai herang teh cai we. Ridho akang mah cai ge da nu penting mah pendak we sareng ayeuna mah bieu kitu da balik gawe teh dipangmasangkeun molot teh kurang kada kan cinta ka makhluk mah bisa kurang lamun cinta netep ka Allah stabil. Jadi lain urang teu kadu mahabbah ngan mahabbah urang can bisa kana mahabbah nu sabenerna nyaeta mahabbataka. Kadirinya teh domir muttasil mukhatab. Kasah mukhatabna nya ka Allah. Atini nina domir ka jalmana kana domir ka Gusti Allah. Bab mahabbataka teh jadi maf'ul ka hiji tina atau kana maf'ul kadua. Coba atau mah ngabogaan dua maf'ul gitu. Muta'adina gitu karena maf'ul dua. Balikan deh. Nah, cuma orang terkaca di pasar mahabbah malah teh atos di paparinan, cuman ku Allah di paparinana mahabbah ulah ka makhluk. Nah, cenah kudu di paparinan ulah mahabbah ka makhluk supaya maneh aya gawe. Bener teh. Kersina proses supaya aya gawe. Nu baheulana ka resepna kana mobil tong dilarang. Eta memang makomna didinya. Resep kana HP tong dilarang. Resep kana eta tong dilarang. Nafsu ka matiatu ka parpupi. Nafsu mana kendaraan mana jang kalo. Wayana kudu di openan cing bale. Dek kumaha ayeuna kendaraan bisa maju ngablasat ai tara di openan. Olina tara diganti. Tuh iya itu kan motor. Olina tara diganti. Remna tara digentos dek kumaha urang perjalanan saya ai kendaraan teh diolah. Nafsu urang teh kudu diolah, diproses kumaha carana ieu nafsu teh. Mata kalau Kanjeng Rasul kadung ngadawuh mangkana yuminu ahadukum hatta yakunu Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Can kasebut imanna sampurna di mana-mana resepna ka Allah dielehkeun ku resepna ka makhluk. Resepna ka Allah dielehkeun ku resepna ka makhluk. Can sampurna teh iman. Ngan setar awal urang di alam dunya da sebelah ka makhluk. Beda jeung Kanjeng Rasul. Ari Kanjeng Rasul mah setar awalna da memang geus resep ka Allah, imbasna jadi resep ka makhluk. Ayo urang mah setar awalna resep ka makhluk macet ka Allah gitu. Artinya ari Kanjeng Rasul mah resep heula ka Allah kemudian ka makhluk jadi resep. Ari urang mah resep heula ka makhluk setarna. Resep kana duit, resep kana sawah, resep kana pamajikan, resep kana budak. Ngan peda rada macet lamun teu diolah mentok we perawisaha resep teh kana hasilna da lain kana parentahna. Da teh ditaras berabi ya tukang usaha. Man usaha teh resep teh resep atuh naon.
cuan apa ada bos. Karena cuan lupatna lain resep karena memang mengikuti perintah Allah. Pada sholat, mang resep pada sholat, resep mang surga bidadari. Ismail kadinya tenang naon keur mimiti mah sabab tempat urang mah setara didinya. Ngan lamun tadi proses bakal macet. Ijitan pertanyaan tadi dia, nah urang teh geus dibere mahabah jawabanna atos. Ngan peda mahabahna lain ka Gusti Allah, maka urang nyungkeun ini mahabbah. Gusti mahabbah ka jelema mah atos abi teh mahabbah ka duit teh kudu diajarkeun Gusti, mahabbah ka nasawa teh kudu diajarkeun Gusti, tapi mahabbah ka Gusti nu rada susah nyungkeun Gusti. Ya kan? Jadi mahabbah teh geus boga teh. Boga tos gaduh. Merdua urang kerebetkeun tos wengi. Kumaha atuh cenah cara proses teh tina mahabbah ka makhluk lumpat mahabbah ka Allah. Kulantaran Allah nyiptakeun urang teh dohir batin, maka ngolah tadi kudu dua, nyaeta dohir batin. Dohir ilmuan, batin rasaan. Dohir mah ilmuan. Urang ngalatih logika dohirna ya. Udah ayeuna Mang Hendra, udah angkat ke Garut, naik motor, tabu 10. Mau motor teh 10 kudu pas dibebas gitu Pak. Pas dibebas gitu Pak. Urang Cileung. Buat yang bengkel didorong, aya bapak-bapak, kunaon jang? Iya Pak itu biasa gininya padahal geus aparnya didorong. Nanya deui aya teh. Kunaon gitu. Ayo atuh. Ngobrol lagi si bapak eta teh. Teu wangu. Dulur lain, babaturan lain. Kan kita teh gini ngobrol. Iya Pak, kumahanya abi teh berangkat ka mana atuh jang teh kagak ribut Pak. Tapi kene gini kumaha tuh? Coba ya terus tabu 11 pada tabu 11 bengkel tuh. Bingung nya Pak pada we di tepi, ka ditu di tepi. Tas we kulam di kubi bapak, anjing dewe ka bengkel mah dibawa caritana di kayu. Bau teh ka eta bapana. Jajan kamu. Terus tuang baca era-era hayang teh gini kan. Ada sampai terus tuang baca. Ya, siapa tuh tuang? Dari subuhan. Nah, resep rokok. Kayak gini hasil tuh. Cipari basana mana harta udah teh sehingga digebugan tentara Cina. Teh benar teh. Weh, mana saking mahabbahna kana ulun, bahasa juga gitu dah. Kada kan bahasa cinta tidak bisa dipandang sebelah mata karena rasa urusannya. Di Al-Qur'an aya bahasa intan surullaha yansurukum. Lamun maneh nulungan ka Allah, ku Allah ditulung. Bahasa cinta gitu kan. Manya Allah ditulungan cek Allah teh bantuan abdi. Manya gitu. Manya Allah minta bantuan pantas teh. Bahasa cinta kan bahasa rasa. Kanjeng Rasul telah alban nyawa jelema disebut bulan. Bahasa cinta. Biar santos gitu. Resepnya ampun terjang aja telepon ukur satu. Nya bios Pak. Da mana nak udut jarum di mana satu. Asa ku genah ya teh. Bios Pak ieu cekap aja rata melangkung dicekap aya teh. Udut sabegian kopi. Nikmat biasa kan ari patuangan. Ngap udut entos kopi entos panang ngajak berantem deh. Kulem paling itu spray bagus. Kasurna skringer nyasungin deui. Duh lima dahar dibere, rokok dibere, kopi sagekeun kamar seungit Pak. Anjing-anjing buka teh caritana ka bengkel diantar ieu jah ka bengkel. Bios Pak abdi ku bapak dijajak. Bes bengkel ditambal kana, dipang mayarkeun. Sigana Mang Hendra saja jalan pikiran eta bapak sangaran aja. Nah teh. Di pikiran mah kabayang mah bangetna. Saking naon? Bager urang teh
ini kan gimana gitu. Asa ku saya cinta dan gitu. Cik Allah butuhin teh kawan. Salat orang di butuh kalau salat atuh iman atuh gitu dah. Tapi dugi ka kiwari napas teh ada. Kiwari paru-paru gerak kan di dinya gitu bisa gerak. Bisa teh gerak paru-paru. Jantung suka cek kurang teh berenela napas 2 detik bisa teh. Awak sorangan teh bisa difungsikeun ku sorangan. Bageralan kayak gitu, tak latihan dohir, logika bermain. Kajelema anu sifat teu wau karek bager saeutik kurang kaingetan wae. Cik kira-kira lamun kaingetan terus kangen dah yang aprok deui. Kangen. Aduh, sugane aprok jeung si bapak. Mede-mede. Mede-mede udut jeung mede dah. Dahar kan watak urang mah gratisan teh geuning. Ya, baik, benar-benar dan can diolah itu ya. Keur lancar. Tah, diproses kan hiji dohirna wayahna matak ulul albab teh. Li ulil albab. Bahasa ulil albab teh eusian sirahna ku ilmu, eusian hatena di dikir. Jadi walahna dua, nya dohir, nya batin. Dohirna ilmu logika nu bieu. So, panyepa. Kajelema wae urang teu wau udah apa karek bager sekali 2 kali ya Allah ya Rabbi sok kaingetan. Nah ya Allah di 8 bulan tiker dina beuteung pernah dina beuteung dianteran ku kolot timau dan teu hirup we ka kiwari ge bener teh aya jandelaan teh beuteung hirup berkaluan da teu caritana teh jelema karek lahir geus bisa neangan gawe para bandai. Terus diatur ku Allah ansa'a awwala marrah cetakanna seperti itu. Mata tong kaget orang Papua resep ka orang Papua gulis cek orang Papua mah eta awewe teh da kitu di dituna kitu cek urang kan teh nya apa tong goreng patut nyata Allah nyetakna seperti itu. Tempo Miss Papua kumaha tempo Miss Nigeria kumaha bener enggak cek orang itu mah panggeulisa teh kan cek urang geus beda deui. Kunaon ansa awala marona desain ku Allah seperti itu. Mata tong ngaruksan desain, nah goreng patut gitu, saya ngalanggar hakikat Allah dah. Ya sih gitu, gelis cek si eta gitu geus. Tong goreng patut langsung. Ulah ansa awala marona. Ieu proses toh. Resian otakna, resian akalna ku ilmu. Nu kadua resian batinna. Sebab bungaranna mahabbah mah eta urusan rasa. Aya rasa aya dikira dina batin. Aya kieu teh bisa kasasaha. Bedana dohir diolah eta mah beda guru tina naon. Lamun batin teu meunang loba guru, kudu hiji guru nu matur eta ge nu geus aya stempelna ahlina pas alu ahla dikri in kuntum dalam cing lamun diajar main bola ke pelatihna bae profesional sekedar najung main kucomor teh betul Ronaldo bisa hebat gitu aya pelatihna teh ya kan kudu aya pelatihna pedagang tah tidinya diproses. Ketika orang tadina usaha teh resep hasilna, resep cuanna, ayeuna mah kulantaran dieusian dohirna dieusian, batinna dieusian ngageser. Saya tiga-tiga. Nu tadina mah habah kana dunya, nu disebut istilah urang mah hubbun dunya. Maka jadi hubbu lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jelema nu iman eta banget mika cintana ka Gusti Allah. Maka dasarna lamun mahabbah geus henteu ka hiji jelema ka Allah, kabeh ge perkara dasarna karena cinta. Karena kiban karena cinta ka Allah. Ngaguru karena cinta ka urusan jeung di dieu. Pernah aya pemuda, satu pemuda di orang dituyuk. Itu pemuda diondang ku tatanggana. Mang aya syukuran di bumi abdi dan sekali ini diajak ngobrol tadi suguhan coba kira bayangin diundang pas ka ieu mah tadi ajak ngobrol tadi suguhan iya
Wah, pas kak, tos we, kakati, anjing lah ngondang deh, dan memang tujuan ngondangna lain tujuan bener lain ibadah. Ayo si pemuda tadi ngondang deh, mang kamu deh, angkat deh, mujang wes nyu, angkat deh, kamu sarua pas kena dua, dari subuhan tadi ajak, tong boro-boro tadi subuhan tadi ajak ngobrol kita dengerin kan. So, namu disuguhan tapi tadi ajak ngobrol kun boga imah, teu ngeunah. Akan hirup di alam dunia tadi ajak ngobrol ku Allah, teu ngeunah. So, kulantang kuliting ini ke mana tadi ajak ngobrol jeung Allah. Dan boga imah Allah teh. Da akan ngarontrak ieu teh jiwa teh ge pindah ieu teh. Eta kumaha gitu. Ngontrak urang teh kan. Meskipun ku Pak Jokowi dibere surat tanah ge anggar bakal balik urang. Pas kan 3 kali dionang deui sarua kejadian gitu. Lamun abdi masih dana mau parang ka 3 bener. Abdi ya. Tapi anjeunna geus mahabbat taka teh. Paripolahna karena dasar cinta ka Allah. Dongkap kadinya ditanya ku ieu teh, "Mang ari amang nahan nih kesak-kesakan ku abdi teh pas 3 kali amang teh kitu." Seri eta teh. Ujang abi mah ka dieu mah lain karena ujang. Ieu mah sampai ngajalankeun perintah Allah. Di mana-mana aya nu ngondang, datang. Itu kan urusan jelema eta. Ya datang we. Ayo urang kan aya urusan heula. Manaki si ieu mah ieu mau datang. Urusan. Itu kumaha? Pabeli sabdo qadir itu sabdo qadir. Ya teh ada ngagungkeun kami, ngagungkeun mesiar ieu teh. Kumaha urusanna? Kadang-kadang gitu. Lalu tujuannya lillah, maksudnya geus mahabbah ka Allah, cinta ka si Abdul Qadir karena cinta ka Gusti Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun anjeun cinta ka kami cek Allah, maka cintai Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul, lamun cinta ka kami, cintai wali Allah. Nyata si Abdul Qadir, cek si Abdul Qadir, lamun resep ka kami amalkeun pagawean kami. Manakieu ngaranna? Lamun cinta ka kami tuturkeun anu dititipan ku kami pangrasa apa? Berarti pelempang-lempang ka surya Allah teh cinta ka Allah. Ngan lamun geus dasar cinta ka Allah, cicing di dituna ngamalkeun bae rek geunah kana hate rek geunah liwat teh penting dieu. Jadi upari bahasa marakib. Lah dieu mana hanya upina saeutik. Kita oke gitu anu. Jadi bahas. Lah dieu mah hukum biar. Dan tujuanna teh jadi karena alamat tapi sugeto bulan hareup teh diurang manaki ge datang deui. Lain abi hayang didatangan ieu teh. Kan ieu mah ilmu sugan terang gitu. Tapi lamun datang karena Allah mare abi diondang pamana. Urusan urang kan itu manaki. Dan kan itu terus kampung. Lain karena Allah berarti can amis mahabbah ka Allah. Masih kene mahabbah kana dunya, rek dunyana popularitas sayang disegani yang ini kan aya urang nya sifatna jelema saleh saeutik kita teu ngeunah teh dihormati ini. Rada saleh beneran naik teh saeutik saleh teh. Eta teh teu dihargaan ku jelema teh teu ngeunah. Asa dihargaan. Teh kumaha ieu teh? Kuring-kuring jauh-jauh asa teu dihargaan. Da asa kitu. Sababna teh dia. Teranaon ngan lamun diantepkeun betah teuing teu diproses kalilaan bakal kitu terus. Maka atuh urang teh diajar mikir, ngopenan ruh, ayeuna ngabebersih hate, ngabebersih batin, mahabbah Allahna supaya kenge. Ieu lain pagawean sakideung, ieu lain pagawean gampang, katinggal kusadayana tirakat para guru urang lain teh gampangan. Amaliyah urang bisa nurutan para guru iwati urang diajar hikmah na musanyanya senyana sakamampu maupun amaliyah mah tabir mah bujang-bujang jeung Kanjeng Rasul amaliyahna sareng pangarsa abage wallahu alam. Wow, geus kumaha tuh di jalanan aya kata hikmah tah belah dieu. Mudah-mudahan hikmat ieu manakib. Mudah-mudahan urang kabarokahan para aulia Allah. Wabil khusus guru urang sadayana eta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad sareng Syekh Saiful Wabarakatuh Arifin karamah Allah ngalangkungan para guru urang sadayana mapari
palinan kana mahabbah ka Gusti Allah. Lamun geus turun mahabbah ka Gusti Allah, paripola sagala rupa ge geus eueuh godaanana. Usaha hasil pikiranna bener be. Da nikmat ge karena diparean salat geus moal bisa pikiran diterima masuk kayak gitu tara. Itu salat ya teh. Da potongan urang kieu. Salat dikir mah dikir. Ieu teh diterima mah padahal tak was-was. Cek Imam Syafi'i perkara anu ngajurung amal karena aya hayang ditinggalkeun karaguan gogoda setan. Terus maka cing murid keur diajar lamun mah aya malaikat mawa surat tat dikir maneh mah moal tembus adek terus dikir itu asli ya nah ada kewajiban mah kira-kira lamun didinya di kita ku kolot kita mulia pedah teu diburuhan teu dae cek lanceuk na teh tong dae teu moal dibicara duit biasa geuning kan ari lanceuk mah sok rada ya gitu ngomporan gitu ngomporan cek lanceuk teh nah da dae kan ada si mama moal mere duit ka maneh sih cek adina teh da kuat mahabbah kan jadi kolotna urusanan aja jaga bener teh teu aya urusan mah buru mah teh urusan abi mah da sebagai anak kan janten sebagai hamba kan janten khaliq ya sujud ya zikir maka urusan eta mah rek ditampi nyangakeun Gusti teu ditampi ge tetep abdi bade di dikir rek ayeuna sujud urang ditarima nyangakeun Gusti teu ditarima ge kebanggaan urang bisa sujud ka Gusti Allah da apa nu ngaranna mah apa cek parebasana ini ngapel ka imah pamajikan ge da ada disuguhan nyangakeun teu disuguhan itu penting aya WA man ka dieu da eta dengeurna bener sa bunga mana sa da kalaman sana ge kan gitu coba anu di dieu kan rada kacau eta mah pamajikan di salakieun teh geus mikiran lamun ulin kami toha disuguhan naon da kacau eta mah bohong eta mah cintana bohong eta tapi kan lamun mah ayeuna sifatna mahabbah kesanyana dan ketika ayeuna dititah kumeunang SMS ge ameng ka dieu teh bunga saja jalan teh udah fokus atuh kadang udun ge keur udun da kasunut eta dina mobil ge aduh saking geus pana ta ieu pana teh ta nu kieu pana teh dikir pana teh kieu geus lain teh apa dikir aya ilham lain ngan teh hayang apa eta terpenting bener penting teh dan terpenting walau aki teh batak tadi geuning dari kieu mana padahal penting dan geus penting batur sabab naon dan geus naik batak aya bahasa sok we dikir nepikeun ka disaka gelo lain gelo tataraja eta teh ya aya kasus tukang pikir tataraja menyalahgunakan ilmu sama lain gelo di dinya teh maksudna geus aling kudu digigir kalau kalau gitu enak nikmat kenapa karena eta karunia ti Allah pilihan kan diberengeun ibadah teh pilihan lamun dalam geus mahabbah tadi ge buahna unsi teh mesra terus wusuk teh nyaeta kangen salaki pemajikan LDR bahasa di salakina di Kalimantan pemajikanna di Bandung kan pas aprok teh eta teh teu kaluar imahna ge 2 poe teh bener teh 2 poe teh kaluar imahna ge tengecar lagi da ngodoan 6 bulan teh ya gini urang salila-lila teu apa teu perang aja ngokan pangeran dina ibadah teu karasa naon laku Allah ngalampungan ku urang diberengan da bae ge apa lah ira lo teh apalah sawang cirining apa baheula apa teh dikira ira lo apa teu wani baheula mun kesareskeun mulai tilu-tilu ge dicontak teu kaya nama geuning beres salat la hadrati unita wana la hadrati tara ka bletas ge boga ina sialan seueur asli kan teu disangka eta teh sang kita tadi dia kan karomah guru teh ngablosat dan di hadisan mah
beres sholat subhanallah tilu alhamdulillah da gawe-gawenya jengkah eta teh tapi kutat teh digiring ku jalmi anu saroleh anu parantos dugi ka Allah Subhanahu wa taala anjeunna widi ka Gusti ieu murid abdi khoyong biasa dibimbing teh kumaha jasana matak bohong jelema ka guruna teu bisa mahaba lamun ningali kana jasa guruna berat anjeun Rasul jasana agung abah jasana agung matak hikmah ieu teh dalam disebut nebus jasa manaudzubillah tetap ingat paling tidak nyetor beungeut lah ieu kekeser teh abah anu khoyong diangkat lebet kana keramik bumi abah ampun paralu dugikeun ka kamar paling tidak keketrok pintu ku abah bisa sakitu geus bunga tina unsi lumpat kana ibadah ngeunah matak sayyid cicitna mungkin telepat cicita Kanjeng Rasul di Sayyidina Hasan anjeunna nyebatkeun kantos tepan 1000 rakaat salat sunat eta ge digebrag mah loba teuing gitu nah gitu emang salat 1000 rakaat 1000 nya ternyata karek 2 rakaat kan gitu rarasaan anjeunna mah aing mah Bandunga 1000 rarasaan molohok nempukeun gigi degan mah asakulillah ayo urang mah antar eta da kumaha atuh kan karoma ieu kan geus moal sama diulinkeun ku matematika sok gara nu dikir tadi da leuwih di 200 tapi nu ditu mah kesal nu nempukeun nya gitu kan kada nu dikir geus sukakeun nu kesal eta teh teh sayun wae komo teh dikir sekarang padahal nu meunang mahabbah mah kalau gitu ngerti ya teman tinggal ngopena teh rasakeun teu bisa dirasakeun kesana kan ieu pengalaman jelema boloho pas abdi gitu tapi da sigana mah sepengalaman nah gitu intina nu kahiji jawabanna Allah maparinan mahabbah ka urang parantos di pas lahir tos parinan dan setar mahabbah urang mah awalna ka makhluk heula kumaha carana supaya ka Allah sungkeun atini mahabbataka ngan teu cekap disungkeun tapi kedah proses kumaha prosesna kedah nu milarian guru disebut mursid kamil anu biasa ngabimbing sabab anjeunna tos mahabbah kudu nu ngabimbing nu mahabbah mah kudu geus mahabbah diadeg ku can mahabbah kacau ka nganteur nu mahabbah can mahabbah kacau mantap alhamdulillah guruna urang aya amaliyahna urang parantos aya tujuanna geus bener tinggal ngaku urang teh can nepi sakitu we da tengah kitu masih moal ibadah eta teh gitu dah sakitu nu biasa kami punten nu kasuhun bidaya kalapatan bila hidayah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.